Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu hei Ali, ro'aitu ningali kuring maktuban kana anu ditulis ala babil jannati dina luhureun lawang sawarga, anta muharramatun, lapad anta muharramatun. Anta ari anjeun sawarga eta muharramatun anu diharamkeun ala kulli bakhilin ka saban-saban jalma anu koret, wa akin sareng ka jalma anu milaraan, wa namamin sareng jalma anu ngadu-ngadu. Ya Aliyu hei Ali, lama kholaqo dina samang-samang sangadamel saha Allahu Gusti Allah al jannata kana sawarga, qolat mangka nyarita itu jannah. Ya Robbi hei pangeran kami, lima karena naon perkara kholakta ngadamel Gusti ni ka kami. Qola ngadauh Gusti Allah, likulli sakhiyin, eta likulli sakhiyin pikeun saban-saban jalma anu lomanan, wataqiyin sareng jalma anu takwa. Qola ngadauh itu jannah, raditu ridho abdi. Wa qolat sareng ngadauh naon annaru neraka, ya Robbi hei pangeran kami, lima karena naon perkara kholakta ngadamel Gusti ni ka kami. Qola ngadauh Gusti Allah, likulli bakhilin karena pikeun saban-saban jalma anu koret, wa mutakabirin sareng jalma anu takabur. Qola ngadauh itu nar, ana ari kami, eta lahuma tetep pikeun itu bakhil sareng mutakabir. Ya Aliyu hei Ali, man ari sahabai jalma eta kholapa samang-samang sanyulayaan itu man, hawahu kana hawa nafsuna itu man, kanat mangka kabuktosan naon al jannatu sawarga, eta ma'wahu tempat cicingna itu man. Waman sareng ari sahabai jalma eta atau samangsa turut itu man, hawahu kana hawa nafsuna itu man, kanat mangka kabuktosan naon jahannamu neraka jahannam, eta maswahu tempat balikna itu man. Ya Aliyu hei Ali, ittaqi kudu ati-ati anjeun da'watas sakhi kana du'ana jalma anu lomanan, fa innahu mangka sanyana itu sakhi eta mata asaro, samang-samang sati soledat itu sakhi, akhoda mangka nyekel saha Allahu Gusti Allah, biadihi kana tangana itu sakhi. Ya Aliyu hei Ali, man ari sahabai jalma eta ama samangsa-mangsa mere kadaharan itu man, musliman ka jalma anu Islam, biti bin nafsi kalawan ridho hate, kata bak mangka nuliskeun saha Allahu Gusti Allah lahu pikeun itu man, alpa alpi hasanatin kana sajuta kaalusan, wa maha sareng ngalebur Allah anhu ti itu man, alpa alpi sayyiatin kana sajuta kagorengan, wa rafa'a sareng ngaluhurkeun Allah lahu ka itu man, alfa darajatin kana 1000 darajat. Ya Aliyu hei Ali, hubba kudu mika cinta anjeun li akhika kadulur lalaki anjeun, kama sapertikeun perkara tuhibbu anu mika cinta anjeun kana itu ma, li nafsika pikeun diri anjeun. Ya Aliyu hei Ali, utlub kudu nyuprih anjeun al khairo kana kaalusan, inda sobahil wujuhi dina nalika moncorongna pirang-pirang larai, wa akrim sareng kudu ngamuliakeun anjeun adzoepa katamu, fa innahu mangka sanyana itu doeb, eta idza nazala di mana-mana menggon itu doeb,
eureun itu doeb bikaumin di hiji kaum nazala mangka turun ma'ahu sartana itu doeb naon rizquhu rizkina itu doeb. Wa idar tahala sareng di mana-mana budalan itu doeb irtahala mangka budalan itu doeb bidunubi ahlil manzili kalawan mawa dosa ahli imahna payulaki tuluy ngalungkeun itu doeb ha kana itu dunub fil bahri dina lautan. Ya aliyu hei ali lam tadkhul mual asub saha al malaikatu pirang-pirang malaikat baitan kahiji imah fihi eta tetep dina itu bait taso wirun ari pirang-pirang gambar au tamasilun atawa pirang-pirang patung au akin atawa jalma anu milaraan liwalidayhi ka inung bapana itu akin au baitan atawa ka imah layadkhulu anu moal asubhu ka itu bait saha doe pun tamu. Ya aliyu hei ali isna kudu migawe anjeun al ma'rufa kana perkara anu alus walau ma'asa palati sanajan kabuktosan itu isna eta tetep sarta jalma anu bodoh. Kola ngadauh saha aliyu sayyidina ali wa masapalatu wa ma sareng eta saha asapalatu ari jalma anu bodoh ya Rasulullahi hei utusanana Gusti Allah. Kola ngadauh Kangjeng Nabi alladzi ari jalma eta ida uido di mana-mana dipituturan itu ladi lam yattagid mangka teu narima itu ladi wa ida juziro sareng di mana-mana dicegah itu ladi lam yan jazir mangka henteu nyegah itu ladi wala yubali sareng henteu merduli itu ladi bima kana perkara kola anu ngadauh itu ladi wama sareng kana perkara kila anu dicaritakeun itu ma lahu ka itu ladi. Ya aliyu hei ali sodakotu sirri ari sodakoh sasamaran eta tutpiu bakal ngahalangan itu sodakoh godoba robbi kana bebendu na pangeran watajlibu sareng bakal narik-narik itu sodakoh al barokata kana barokah warizko sareng kana rizki al kasiro anu seueur itu rizki wabakir sareng kudu gagancangan anjeun bis sodakoti kana sodakoh fa innal balaa mangka sanyana balai eta yang zulu eta yung zilu bakal turun itu balai qoblal bukuri dina samemeh isuk-isuk patu rodu mangka nolak itu sodakoh al qodoa kana pamasti fil hawai anu aya di awang-awang. Ya aliyu hei ali ida tasodakta di mana-mana sodakoh anjeun patasodak mangka kudu sodakoh anjeun bi ahsani ma kalawan pangalusna perkara indaka anu tetep itu emak mungguh anjeun fa inna sodakoh lukmatin karena sanyana sodakoh sahuap min halalin anu tetep tina barang halal eta ahabu leuwih dipika cinta ilallahi mungguh Gusti Allah min miati miskolin tibatan 100 miskol min haromin anu tetep tina barang haram wa sodakotun sareng ari sodakoh tu qadimu anu ngaheulakeun anjeun ha kana itu sodakoh qobla mautika dina samemeh maut anjeun eta afdolu leuwih utama min miati miskolin tibatan 100 miskol yata sodakuna anu pada sodakoh jalma-jalma biha kalawan itu sodakoh ba'da mautika dina sabada mautna anjeun. Qala ngadauh saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala yauma yang durul mar'u yauma yang duru dina poena ningali saha al mar'u jalma ma kana amal qaddamat anu migawe naon yadahu leungeuna itu mar'i ya aliyu wallahu a'lam.